Dalam tembok derita, aku menebus dosa. Dalam tembok derita, menjadi narapidana. Aduh, aing galau, Mak. Ada Acuh, lagi ngapain, Cuh? Ada bukader ya? Iya, lagi ngapain di sini? Saya lagi mengdawang-dawang tadi sini. Kok itu ada air? Iya. Air apa ini, Cuh? Ini bekas ngecat ini. Harusnya langsung dibuang gitu, Cuh, dibanjurin, jangan diginiin. Ini teh berbahaya, lama-lama mana nanti teh jadi jentik nyamuk tuh. Ada tuh, banjur dong. Oh, jangan teh, jangan. Nah, kalau ada air yang mengenang ini teh harus dibahayain, bahaya ini teh, Cuy. Oh, iya. Itu jadi jentik nyamuk. Nyamuk teh bisa jadi nyamuk berbahaya, DBD. Gitu. Jadi harus dibuang airnya, dibahayain. Untung di bejaan ku ibu teh lemah pakai tamas ku abi teh bu eta teh. Atuh beki hideung wae. Udah buka darma mau pulang. Oh, nuhun ya, Bu. Ya, nuhun. Gaduh ka bogoh anyar. Moal eleh kudu ti payun. Nu ayeuna Bandar Meri. Nengeta cai Naon? Teu salah aing mah. Cek ibu kader teh lamun aya cai nu nguyumbang dina ember kudu dibuang. ieu mah cai keur ngumbah motor budak seblek. Ih, bener cek ibu kader. Panyakit teh, Pak. Kete demam berdarah eta teh. Ieu mah cai bersih Pak Kadus keur ngumbah motor. Aya naon ieu Pak Kadus? Tuh, bu kaderna tuh. Pak Kadus, aya naon ieu teh? Ya, Bu. Ieu Pak Kadus keur ngumbah motor bu kader. Ya si budak sengklek datang-datang cai Pak Kadus kala dibahekeun. Maksudnya mah bukan air bersih, Acuh. Maksudnya air yang kotor, kalau bekas harus dibahein. Ari air bersih lagi dipakai mah atuh, jangan. Oh, tadi bu kader habis penyuluhan. Iya, penyuluhan ke budak sengklek, kacul, gitu. Oh, ieu mah ieu na we budak mah sengklek. Dasar budak sengklek. Kata siapa judul itu bikin sesara? Contohnya saya. Mobil 4 saya. Motor 3. Rumah 3 lagi. Pemajikan 5. Unggal poe ditumpahkan lagi. Enak. Bikin gini, men. Uang juga banyak di sini. Mau ditembongkeun bisi menta maneh. Aing mah loba pokona mah. Unggal poe cus. Pak Kadus, temposnya budak sengklek tuh. Aduh, kunaon eta nya? Ning kitunya, heueuh anjir. Hah, kumaha ngubarana euy? Kaserang kitunya. Hah, lieur. Mau ikutan gak? Kan juga benghar. Setiap hari judul juara terus, menang terus. Tolong. Tandu tuh. Cepat. Lari. I don't think so. No. I don't think so. No. It's never, ever gonna happen. I don't think so. No. I don't think so. Halo, selamat malam. Iya, ini Pak Kadus teh lagi perlu informasi. Besok kan RW 7 main lawan RW 9. Nah, Pak Kadus butuh informasi kepoh. Nah, di mana ya nu ampuh ya? Oh, di legok legok hamster. Oh, aki jamrong namina. Oh, ah. Nah, penting gak enak Pak Kadus langsung dijugjug ya.
Da pokona mah ieu kudu make kepoh hayang meunang mah meureun. Siap nuhun informasina. Waalaikumsalam. Duh, batur euy. Ini sorangan beda. Kumaha deui teu make kepoh mah euy siripuh. Aduh, bagian main isuk ya sarapan. Baru udah kemarana deh ya nyakun yang kepoh iya mah ya. Haya iya mah tadi kepohan mah ya. Kela saha ya tanya. Oh, nah jamrong itu tuh sana mah imahna tuh. Iya ya imahna ya mah alat ya. Jamrong ya. Assalamualaikum. Pak, Euy, si RW ya juga ngaten. apa? Oh ya. Kernaon ieu tadi ya Pak RW? Nganjang pakadus ya teh dulur uwa ya teh. Wah, nganjang-nganjang naon ieu? Ki Jamrong mah di mana-mana ge terkenal ku kepoh, nengan kepoh nya. Lain kitu ieu pakadus makanya moal ieu nama pakadus naik dengan kepoh. Ih, lain Pak Kadus mah ya aya nu laporan tadi teh. Naon pakadus lah terus sok ngabohong geus dengan kepoh pakadus. Teu. Punya Pak Kadus make kepoh. Uing mah dulur. Abah ieu teh Aduh, di manana urang apal turunan RW mah kabeh ge. Pakadus geus ngaku bae lah, pakadus dengan kepoh lah. Tuh, aing teh paling modal euy. Bisa tuh aing mah kieu we lah Pak Oh, RW. kumaha pakadus lah. Terus aing mau latih make kepoh lah. Ih, hayu atuh pakadus lah. Geus isu mah kumaha isu we Geus lah. lah, deal lah. Deal nya. Geus lah, sok ayo lah. Ayo ah. Bulan lah. Jul lah. Very good, very well. Well, hayang udud well. Saretot embe. Pen si budak sengklek. Si super cul cenah. Pecul. Saya ganteng ya. Tampilan. Kata-kata lah hari ini ya. Yang penting kita ini sekolah ya. Dan sekolah yang rajin kalian ya. Yang nggak seperti saya. Saya mah dulu kalau sekolah jajan mulu ya. Kelodokan dan reho gitu ya. Si Gacul mah pegawai Darmaji keur sakolana. Apal Darmaji? Dahar 5 bayar hiji. Ulah ditarurutan. Jurus, ya jurus. Langsung lompat ah. Keje, doa jurus. Hai budak.